Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka Bah Jabud. Nanya kitu, geus sababaraha kali nganjuk bensin oge, bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku Bah Jabud. Siga kamari basa wakuwu ditagih hutang bensin, mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu, mun Bah Jabud tas ngenyot bensin tina jaligen kana botol. Harita wakuwu geus aya kana 2 jamna cecileuweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyamperkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyamperkeun oge lain rek barang beuli tapi rek nukeran duit receh. Pak, ngagentos artos 5.000 ku receh aya teu? Cek anu rek nukerkeun duit anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh nembongkeun duit 5.000 perak salamar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curing hak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Kirayud bari kadenge nyarita. Kirayud, tempo itu. Budak nembongkeun duit 5.000 maneh herang keneh. Duh, dewek mah gregeteun hayang ngarewak. Tuluy dibawa kabur. Kadenge wakuwu ngomong kitu, Kirayud muncereng. Bari tuluy ngomong ngageunggeureurkeun wakuwu. Hush, sok padu ngabai ani ngomong nih. Mandang tukang dagang mah ngomong gitu deh. Nendengian dewek mah, cenah eta budak teh rek nukuran duit kunet je. Jing urang olok bae, sina ditukuran ku panabot anu kina-kina bisa dipake jang keperluan budak. Wakuwu ngahulang sakedeung tuluy ungut-ungutan tanda ngarti kana ide Kirayud. Teu lila pok nyarita. Tah, nya halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daekeun moal. Cing sok tanya ku si laing. Cek wakuwu nitah Kirayud nanya ka eta budak. Kirayud harita teh tarangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Teu lila liek harita manehna ngalieu ka eta budak bari tuluy ngomong semu ngolo. Jang, bener si Ujang nih rek nukeunana duit kunet nya. Nu ditanya harita teh gancang ngajawab. Nya Pak, tukuran ku ribuan, rek dibagikeun jang 5-aneun. Tah engke duitna rek dibelikeun kaleci 1.000 sewang. Ngadanya budak ngomong gitu, Kirayud ngahulang sakedeung tuluy ngaharewos ka wakuwu. Wakuwu, kumaha boga ide teu? Ieu budak urang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ku urang. Tapi ulah ku jalan kasar. Ulang harita wakuwu teh ngahulang sakedeung teu lila tuluy nyarenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Liek harita wakuwu teh ngalieu ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge wakuwu nyarita leuleuy. Yeuh Jang, alusna mah duit teh ulah dibelikeun kanu teu pararuguh. Komo dibelikeun kaleci mah eueuh gunana. Yeuh Jang, bapa mah karunya kasih Ujang teh. Ari ngadu kaleci teh kaulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi. Anggur mah boga duit teh belikeun kanu mangpaat. Yeuh Jang, mending dibelikeun kana ieu bae yeuh. Ceg harita wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak. Tah, Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah. Makena mah babarangan bae nya, ulah parebut.
Hari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng, bari angger ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Teu lila pok budak teh ngomong. Pak, uing mah niat nage, rek nukeran duit, lain rek meuli sapu. Kumaha lamun ke babaturan uing nyarekan? Duit sakieu ge ieu teh menang nimu. Jadi dianggap rezeki bebarengan. Ari wakuwu, saurang kolot nu geus loba pangalaman ngadenge budak mere alasan kitu teh, manehna teh eleh geleng. Pok harita kadenge ngomong siga nu nyingsieunan. Oh, eta teh duit menang nimu. Wah, kahade jang, bisi aya matakna. Ti heula ge tatangga si bapa, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun. Ari prak teh pentingna aya nu mapaikeun ka imah. Cenah mah jurig cupang. Kahade jang, pupujeun ulah dipake barang beulina naon. Mending dipikeun bae kanu jauh. Ngadenge carita nu wakuwu kitu, budak teh katempo beungeutna pias. Tuluy pok ngomong semu ngadeg-deg. Ih, amit-amit. Uing mambu ngari kitu mah. Nya lah, duit teh rek dipikeun bae. Ngan uing rek neangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh curing hak. Tuluy nuturkeun eta budak, nu harita indit majarna mah rek miceun duit. Beuki lila budak teh lempangna beuki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu boleh nutur-nutur saking ku hayang nyaho rek di mana eta budak miceun duitna. Wakuwu sajaroning nuturkeun eta budak, manehna ati-ati pisan. Bakuna mah sieun katohyan ku eta budak. Nu matak harita wakuwu nuturkeun eta budak teh cukup ti kaanggangan. Narek di mana budak miceun duitna teh nya? Matak naon lamun lung bae atuh di nu deukeut? Sangkan aing teu cape nuturkeunana. Wah, buah-buah budak teh ngabohongnya. Gentes wakuwu manehna boga curiga budak teh ngabohong. Majar narek miceun duit menang nimu teh, boa mah eta duit teh moal tulus dipikeun. Saking ku ngarasa kesel jeung keheul, antukna wakuwu ngagorowok ka eta budak. Hei, eta duit menang nimu teh geura pikeun. Bisi aya anu mapaikeun. Lieu budak teh ngalieu, atuh harita wakuwu nyalingker kana dapuran jauh. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh seuri tuluy pok ngomong ditarikeun. Dipikeun sinaha? Duit menang nimu aya nu mapaikeun mah. Kuingna oge moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000. Ngadenge budak ngomong gitu, leket teh wakuwu teh jadi leuleus. Anas budak teh ditutur-tutur lempang sakitu jauhna, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran. Jadol teh, Hanas ku aing ditutur-tutur, di mana arek miceun duitna, kari-kari duitna teh terjadi dipikeun. Kasebelan pisan budak teh, tapi penasaran lah, ku aing rek dituturkeun nepi ka mana oge. Gentes wakuwu siga geus kapalang capek, manehna rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5.000 perak teh rek dipake naon bae. Reg budak teh harita lempangna eureun, ceulina rancung ngadenge hawar-hawar aya surat tukang es krim make pengeras suara. Es krim, 1.000 es krimna coy. Es krim 1.000 es krimna coy. Ngadenge sora tukang es krim, budak teh curing hak tuluy malik kalebah datangna sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju kalebah manehna. Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibeudekeun es krim bae daripada dipikeun mah owel. Nya di dahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaikeun teh, rek dirempuk jurig lagi. Gentes eta budak bari tuluy nyampeurkeun tukang es krim. Mang, meser es krim 5.000. Kalau bae moh nanya. Atuh reg tukang es krim teh eureun tuluy kadenge nyarita. Tenang Jang, pokona ku si Mang pasti dibere emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap. Tah, engke unggal si Mang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli. Ayeuna si Ujang rek meuli 5.000 nya. Tah, dia mohan 2. Song es krim teh dibikeun ka eta budak, lobana 7 siki. Sarta cereng harita budak teh mayar 5.000 perak. Ari wakuwu, barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keheulna. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar menang nimu teh. Tapi tetela katempo ku manehna, harita duit teh dibelikeun kana es krim.
Sanggeus budak init jauh wakuwu kaluar tina dapuran cau nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim. Ke, sahanya nu dagang es krim make gerobag. Hari sorana mah asa kenal. Gerentes wakuwu harita teh bari nitenan sora tukang es krim nu harita kadenge deui siga ti heula. Es krim, es krim, es krim 1000, es krim nacoy. Kadenge eta sora wakuwu ngahuleng bari ngomong jero hate. Ai, geuning sora Bah Deni. Teu salah deui, bener Bah Deni. Nati ira hanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan we duit nu 5.000 perak teh bisa diakalan supaya pindah kana leungeun aing. Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobag es krim bogana Bah Deni. Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobag es krim bogana Bah Deni. Sanggeus deukeut tuluy kadenge waku nyamat Bah Deni. Ai, geuning si laing nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh coy. Tanya kitu Bah Deni nyerengeh seuri tuluy nembal. Nya aya meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kesel. Tapi sanggeus dilakonan mah lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak meuli 5.000 teh. Mun dihitung jenisna mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo Bah Deni nembongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna. Katempo matana molotot teu ngicep-ngicep. Tuluy harita manehna ngomong jero hate. Duh, mani waas itu nempo duit. Ku aing diarep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Diakalan sia ku aing. Sarengeh wakuwu seuri sorangan tuluy kadenge nyarita. Duh, dewek mah asa hanaang ieu teh. Cing meuli es hiji mah 1.000 hargana teh nya. Cek wakuwu bari kuda kodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah manehna teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Nampo wakuwu ngodok enong bari jeung can katempo ngaluarkeun dompet, Bah Deni teu buru-buru ngalayanan. Kalah ceg kana mikrofon tuluy ngomong deui tarik. Es krim, es krim, es krim 1000, es krim nacoy. Wakuwu nempo Bah Deni teu malire, manehna jadi keheul. Ngan rek amek teh teu wasa darumasa manehna keur teu boga duit. Antukna wakuwu bati molohok bari mikir kumaha carana ngakalan Bah Deni sangkan duit nu 5.000 perak bisa kapimilik ku manehna. Ari Bah Deni anger teu malire ka wakuwu anu keur colohok. Harita sora Bah Deni anger kadenge nanawarkeun es krim. Es krim, es krim 1000, es krim nacoy. Es krim, es krim, es krim 1000, es krim nacoy. Meletet Bah Deni matana teh meletet ka wakuwu. Katempo ku manehna wakuwu can ngaluarkeun keneh bae duit. Atuh celeuweung deui bae harita Bah Deni teh nyeleuweung. Es krim, es krim, es krim na 1000 coy. Keur kitu, torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gerobag Bah Deni. Mata si Nini harita teh rucang-riceng nitenan eusi gerobag. Tuluy kadenge si Nini nanya. Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya kitu di dieu rujak hiris. Bah Deni melong ka si Nini, manehna colohok barang ngadenge si Nini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge Bah Deni nembalan. Ari si Nini sok aya-aya bae. Na teu kadenge tina pengeras suara sakitu nong torengna. Kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi si Nini hayang mah, ku kuring rek dibere ngasaan. Bah Deni harita teh ngawadahan es krim bikeuneun ka si Nini. Song harita es krim teh dibikeun. Yeuh ni asaan, teu kudu diduitan, gratis ieu mah. Si Nini lain deui ngarasa bungahna, diasongan es krim bari teu kudu meuli teh. Najan kakara harita si Nini ngasaan ngadahar es krim. Tapi manehna geus bisa ngabedakeun antara dahareun ngeunah jeung dahareun anu teu ngeunah. Kadaharan naon ieu teh Ujang? Geuning siga bubur lemu tapi tiis. Aya bubur si oge mani linu. Aduh. Tapi enak geuning Jang.
pelem kieu. Nya anjeun teh mere. Bah Deni ngadenge sini nyarita kitu, manehna nyerengeh tuluy pok ngomong. Nya mere ni teu kudu mayar, hitung-hitung perkenalan. Padu doakeun we usaha kuring teh sing aya dina kamajuan. Tuluy sini ni kadenge nembal. Nya seug kuningi didungakeun, muga usaha si Ujang sing hasil. Bah Deni bungah lain dikieuna didoakeun ku sini ni teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati saciduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Ieu geura tarimakeun. Song Bah Deni mikeun duit 5.000 perak, kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5.000-eun ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku si Nini, geus kitu mah koloyong si Nini teh indit. Ari wakuwu, nu tita tadi teu lemek teu nyarek, nempo duit 5.000 geus aya dina leungeun si Nini mah, manehna beuki handeueul bae, tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapi milik eta duit. Wah, jadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Aing mah keur mah si Nini eta mah hese dionget-ongetna. Komo urusan duit mah. Tapi ikeun lah, hayang nyaho, rek dituturkeun sia ku aing. Rek dipake naon bae tah duitna teh? Rek diolo bae lah, sina meuli ember leutik. Koloyong harita wakuwu init, sanggeus nempo si Nini ninggalkeun Bah Deni. Atuh nempo wakuwu init mah, Bah Deni nyerengeh seuri bari ngomong ngagerendeng. Ngeunah bae sia, hayang es krim gratis. Alah, teu boga duit mah, tong sok legeg hayang jajan sagala. Para mitra sadaya, wakuwu harita nuturkeun si Nini anu lempang kabeneran nuju ka lebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asa kabeneran nu dipalar sangkan si Nini daek barang beli parabot. Jog si Nini anjog ka lebah motor odong-odong boga wakuwu. Katempo ku si Nini loba parabot rumah tangga. Atuh si Nini teh harita mani hookeun tuluy kadenge pok nyarita. Eueuh, saha nu rek pindahnya? Parabotna oge sakieu lobana. Sigana nu pindah teh ye lembah beungharnya. Ieu we parabotna oge wareutuh keneh. Cek si Nini harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot. Hari Akirayud nu tita tadi nungguan parabot dagangan, barang nempo aya Nini keur ngorek, gentak manehna ngageunggeureukkeun. Nini, ulah ngonek dagangan, ani moal meuli mah. Gebeg si Nini teh ngagebeg. Manehna reuwas nepikeun ka sisigna oge ngacleng. Ai, sugan teh eueuh jelema. Ngareuwas bae ah. Rek pindah ka mana si Ujang teh? Parabot imah mani dibawa kabeh. Ngadenge si Nini nyarita kitu, Akirayud colohok. Tuluy ceg kana mikrofon, celengkeung manehna ngomong. Parabot. Piring gelas, cangkit, pisin, sapu, pondok, sapu panjang oge aya. Si Nini colohok barang ngadenge suara Akirayud, mani nong toreng make pengeras suara. Tuluy kadenge harita si Nini ngomong. Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot? Aduh, hari ipanya Nini mah rek pindah imah. Ya harita teh wakuwu datang. Tuluy nepak tak-tak si Nini, bari pok ngomong semu ngarayu. Geuning aya si tante, bade perjogi parabot naon tante? Mangga kantun milih. Da si tante teh gaduh hartos 5.000 sanes. Aya ember alit, lumayan serbaguna, dijantenkeun tampolong oge tiasa. Lihat si Nini ngaliek barang ngadenge, manehna disebut tante ku wakuwu. Sarengeh si Nini teh seuri tuluy kadenge nyarita. Si Ujang, pan tadi teh keur jajan es krim lain. Geuning kaligane aya di dieu. Ditanya kitu, wakuwu gancang ngajawab. Oh, nyapuguh atuh, aya di dieu teh kuring mah keur usaha. Tah, ieu motor odong-odong teh boga kuring. Parabot anu aya dina odong-odong teh, ieu teh jang jualeun. Sok atuh bisi si Nini butuh mah kari milih bae, hayang parabot naon? Pan boga duit 5.000 lain. Si Nini ngahulang sakedeung, mikir kira-kira barang naon anu diperlukeun ku manehna. Can oge kungsi nyarita ngong kadenge wakuwu harita ngomong. Ieu bae atuh ni ember leutik, loba mangpaatna, bisa dipake sisiuk, bisa oge dipake pisbot.
atawa dipake tampolong. Dokter duitan 5.000. Murah nih. Lamun ka batur mah moal dibikeun sakitu. Ieu mah pedah we ka Sinini. Gap harita Sinini teh nampanan ember leutik anu disodorkeun ku Wakuwu. Tuluy ember teh diilengan siga anu keur naksir pihargaeunana. Teu lila pok Sinini nyarita. Ujang, ember leutik ieu mah pira ku hargana 5.000? Jeung na deui ember leutik mah geus boga. Pamere ti tukang kiridit. Kalunya meureun ka Nini, pedah Nini geus kolot. Kalunya meureun ka Nini, pedah Nini geus kolot. Eta we rek diduitan ge. Kekepehan embung narima. Teu ah moal. Ember leutik mah geus boga. Nini mah hayang ge ieu ya. Butuh jang paranting ngaruru. Cek si Nini bari ceg kana sikat sapatu. Keur kitu kadenge hawar-hawar aya tukang dagang lengkeng nanawarkeun lengkeng make pengeras suara. Lengkeng na lengkeng, sakantong 1.000, sakantong 1.000, kadar ieu. Yeuk si Nini harita teh ngalieu kalebah datangna sora. Mata narucang riceng nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tuluy kadenge si Nini nyarita. Wah, kabeneran ye? Aya nu dagang lengkeng? Kadaharan ngeunah ka beuki dewek? Kenceling si Nini indit ninggalkeun Wakuwu maksudna mah rek nyamper tukang lengkeng bari harita teh mabawa sikat sapatu. Tempo si Nini mawa sikat sapatu teh gorowok Wakuwu harita ngagorowok. Woi, Nini, eta sikat sepatu ulah dibawa. Ayo, pulangkan. Si Nini teh malire najan Wakuwu gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugu mah kalah pok si Nini teh nemalan kieu. Gas atuh lah, pira oge sikat paranting ngaruru. Sakitu mah hitung-hitung amal. Tukang kiridit mah kobok kabari mere ember leutik. Wakuwu teu bisa majar kumaha ngadenge si Nini ngomong kitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kalengitan sikat sapatu jang jualin. Ras Wakuwu inget kana duit 5.000 perak anu harita aya di si Nini. Karek inget ya. Duit anu 5.000 perak teh ayeuna aya dina leungeun si Nini. Penasaran aing mah. Awas rek dituturkeun sia. Ras Wakuwu init nuturkeun si Nini anu harita keur nuju ka tukang lengkeng. Teu lila si Nini geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceceleuweungan make pengeras suara. Lengkeng Bangkok, sakantong 1.000, kadar ieu. Nampo aya anu datang saurang Nini-nini, tukang lengkeng eureun ceceleuweunganana. Tuluy manehna nanya ka si Nini. Ni, rek meuli tarek menta. Kadenge tukang lengkeng nyarita kitu, lain deui si Nini teh nafsuna anakan tawang teh harita manehna nyarekan. Ngomong naon sia teh bieu? Nempo pedah aing geus kolot. Tah, aing ge gablak duit mah. Ya dibelikan kabeh. Menang sakalung waring mah meureun. Lung si Nini harita teh ngalungkeun duit 5.000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadaekna, kalayan mawana oge dibonong make samping. Atuh kebeg tukang lengkeng teh ngagebeg nempo pamolah si Nini sarupa kitu. Nini, waduh, kuring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teuing nyokot lengkengna. Atuh eta mah 100.000-an. Ayo, beurihkeun deui. Ari si Nini diomong kitu teh pura-pura teu ngadenge. Koloyong manehna indit bari teu permisi acan. Lempangna oge egang bari ngabonong lengkeng ku sampingna. Atuh tukang lengkeng teu bisa majar kumaha, manehna antuk namah nyelehan. Bari tuluy kadenge ku kulutus. Dah, sial teh. Memeujeuhna jang bati teh direngket pisan tah ku Nini atah adol. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing teh leungeunna. Keur jong kitu, teu lila jol Wakuwu nu harita keur nutur-nutur si Nini. Harita Wakuwu teh karek anyog kalebah gorobag tukang lengkeng, manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku si Nini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, Wakuwu lain deui ngarasahan heueulna. Tuluy kadenge harita teh manehna ku kulutus. Lah, aing mah hanas capek-capek ku aing dituturkeun. Ari sugan teh moal dibelikeun naon ku hanteu. Dasar sial. Baranggok anak kebeg teh harita Wakuwu kaget lain dikieuna. Bakuna mah manehna teh sieun ditagih hutang bensin. Ini maneh jabud.
Cek waku harita teh bari ngabelehem. Tuluy nanya deui tama era. Tiraha maneh dagang lengkeng? Nah geus teu kana bensin deui? Ari bah jabud barang nyaho anu aya hareupeuna teh waku, manehna katempo marahmai siga anu bunga. Cek pikirna bakal menang duit pamayar hutang bensin pikeun ngaganti karugian lengkeng nu direngked ku si Nini. Satuluyna pok harita bah jabud nembal. Wogo, kapok dewek mah. Gara-gara kamari, kasegelong tutup gendul wadah bensin. Tapi lain hartina waku bebas tina hutang. Jadi wayahna euy. Lain dewek haja-haja lagi. Ngan ieu mah kabeneran dewek keur butuh jang ngaganti karugian. Gara-gara eta tadi dagangan dewek direngked ku Nini atah hadol. Hulang harita waku teh nyahuleng, manehna bingung sabab keur teu boga duit saperak-perak acan. Teu lila pok manehna nyarita. Dewek teh terus terang bae keur teu boga duit saperak-perak acan. Kumaha lamun bayarna ku barang bae? Nya cara ti heula pan bayar ku cacangkir. Lumayan jang paranti kekemu lamun tas nganyot bensin tina jaligen kana botol. Munlik mata bah jabud harita munlik bari pok ngomong poporongos. Ngomong nyaon bieu teh? Ya, kasegelong tutup gendul mah. Jadi haja. Jangan deui piraku. Tinggal boy kasegelong bae tutup gendul. Yuk ganjang rek bayar mah. Diomong kitu waku jadi sasah. Pang-pang namah bingung kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sanggeus sababaraha waktu mikir waku boga ide tuluy pok ngomong nadana semu sasadu ka bah jabud. Duh, hampura euy. Dewek teh lain mung bayar, tapi bener-bener dewek teh keur ninggang disuwe. Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli. Tah, ayeuna kumaha? Lamun dewek menta tulung heula nyelang duit 5.000 mah. Pan tadi geus menang pangraris di sini nih. Tah, engke duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si laing. Pulang bah jabud ngahulang, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun. Nya geus dina naon? Pedah ka waku kitu teh. Dah, nyerankeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kacekel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek. Song duit 5.000 teh harita dibikeun ka waku. Atuh rikat waku ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeunna, kadenge waku ngomong semu ngalengis. Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan. Atuh ye duit ku dewek diterima. Ngan wayahna euy. Memeh dibayarkeun hutang, ku dewek diselang heula jang upah kirayud. Tah, jadi hutang dewek nambahan deui 5.000 meureunnya. Wayah nanya euy. Poloyong waku harita teh indit teu permisi acan. Leumpangna gagancangan muru akirayud anu keur nungguan motor odong-odong boga manehna. Atuh bah jabud nempo waku indit teh manehna ukur bisa ngahuleng hanya karena aya manehna geus katipu ku waku. Denge harita waku ngomong sorangan. Tah sih, teu aun mah hasil. Duit 5.000 perak teh geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh atuh loba akalna. Hasil kirayud, ya, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung, pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo. Waku ngomong kitu teh, bari ngagancangan leumpangna nu dipalar ngarah tereh anyu. Beuki lila beuki deket ka tempat akirayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun waku, barang anjog kalebah dinya. Tetela motor odong-odong teh geus eueuh. Kamana nya akirayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik. Wah, cilaka ye. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5.000 teh lapur deui we nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Ya, dasar sia.